Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 hijinanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar di para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarana nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara munjung bagian anu ka 40 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Mama Kiai Halimi depan ujuhun lamun ewak lutung ku peda sok malingan buah-buahan sok sanajan memang buktina aya. Kumaha atuh salajengna mama ambu mah janten bingung ieu teh cek Bu Hajah Imas kerung bari hatena keketegan. Tenang ambu tenang, ulah jeung bingung sagala. Keun engke wajib beuting urang talungtik. Tapi carana urang tong kabeh kaluar bisi ngagerwageun. Cek Mama Kiai Halimi. Nyi Ajijah harita rada ngabiri-gidik terus milu nembrong ngomong. Ah, abdi mah bade nyumput we di bumi, Mama. Sieun upami ngalutung teh. Cek Nyi Ajijah. Nya entong hidup mah tong ningali cicing we di imah jeung si ambu. Pun kitu deui kabeh para santri cari cing we di kobong. Tong aya nu kalaluar. Malah santri galaki oge teu kudu teuing kaluar kabeh. Keun we kumaha urang pilihan sabae di antarana nu kudu milu nalungti. Muhun mangga Mama. Saya keneh kitu Mama. Cek Nyi Ajijah. Mama Kiai Halimi saterusna badami nangtukeun sikap sarta milih santri lalaki saha wae anu baris milu nalungtik atawa ngintip kayaan asrama bagian tukang nunggu kadatangan lutung teh. Lamun mah bener aya lutung datang arek terus diintip kumaha gerak-gerikna eta lutung. Nah ngabahayakeun atawa henteu.
Terus sanggeus cukup babadamianana, harita santri laki balubar. Laju ngalakonan rutinitas sapopoe, mangrupa aturan anu geus ditangtukeun dina aturan di eta pasantren. Diselang ku waktuna dalahar. Jang Asep kabeneran engke peuting bakal kaajakan milu nalungti lantaran kapilih ku make Halimi pikeun milu. Sedengkeun teu jauh ti wewengkon pasantren katingali aya hiji jalma keur lelumpatan sakapeung tembong eureun-eureunan bari ngatur napasna sakujur badana katempo mandi kesah. Calanana geus mimiti sararoweh balas ti karayit kana cucuk jeung dahan saliar kuditna aya nu raheut getihan. Eta jalma ngarandag deui lengkahna bari calangap bahamna nahan kacape. Alah Gusti nu agung, mani capek-capek teh Gusti, cek eta jalma anu tetelan Nyi Euis geuningan. Nyi Euis memang jadi gancang lempangna, nitih wanci kasorenakeun geus tereh nepi ka tempat anu dituju, ngan masih kahalangan ku sabaraha lembur. Sakitu mah leuh lantaran masih mawa jimat permata biru pamere ti aki jeblag teh. Ngan aneh sagancangna lempang Nyi Euis anu make jimat, lila kalilaan mah bet jiga anu ngurangan keampuhanana. Nyi Euis oge jiga nu maksakeun lempang gancang. Napas meni renghos jiga kuda pihakeun napas. Tapi untung geteran batinna mah masih keneh manteng kabantu ku jimat permata biru. Jalan anu disorang teh jalan moal salah deui pasti nyambung jeung tempat anu dituju. Di koro asa garing hanaang hayang nginum. Harita Nyi Euis tuluy luak lieu sugan aya cai anu ngocor tina talang atawa nyangkrung dina dangdaunan. Tapi nalika geus ditempoan boleh eueuh teu manggi. Tapi tur sanggeus cukup reureuna, Nyi Euis terus maju nuluykeun deui lalampahanana. Sarta sanggeus jauh ninggalkeun tempat urut reureuna. Akhirna Nyi Euis anjog ka salah hiji lembur, anu di mana eta lembur geus kawengku ku wilayah ngadegna hiji pasantren. Sabab tempatna memang sadesa, kahalangan ku dua lembur jeung kebun awi anu memang kawilang legah. Strog Nyi Euis nepi ka salah hiji warung. Tur didinya geus nyampak aya hiji lalaki keur ngadon jajan di eta warung, ngan diukna nogongan ka jalan. Eta lalaki anu keur jajan teh batleukeun hayang ngareret ka Nyi Euis. Gebeg eta lalaki teh ngagebeg jiga nu meunang karuas. Hah, si Euis? Nah, si Euis bet aya di lembur. Ari ka mana cenah manehna teh bet aya di dieu. Bari sorangan teh jeung Nyi Eci. Cek eta lalaki teh lian ti Jang Rahmat. Hatena keketegan. Terus garecok ngomong sorangan bari gancang ngapalieurkeun beungeutna. Untung Nyi Euis keur teu melong. Sedengkeun anu boga warung mah teu yeuh nyaho nanaon. Terus ngabagiakeun ka Nyi Euis anu anyar datang. Wilujeng sumping di warung Bi Emus Nyai. Mangga. Bade ngaleueut atawa bade tuang? Atanapi bade lalabuna unggul Nyai. Cek anu boga warung awewe kolot ngakukeun ngaran Bi Emus. Nyi Euis gancang ngawalon. Abdi mah hoyong nedabi. Saalas we Bi, tapi tong ageng teuing ngalasna. Cekapoe sawaregna. Oge rancang nama. Naon we bebas Bi. Walon Nyi Euis bari kop leungeunna kana gorengan. Terus di dahar meuni cacamuilan bakating ku lapar meureunnan. Laju nyucian cai tina teko kana gelas anu memang geus disadiakeun ku nu boga warung.
Oh, mangga Nyai, mangga, antos asa kedapnya. Bimus gancang nyeun alas sangu pikeun Nyeus. Sanggeus dijieunkeun alasna, terus diasongkeun ka Nyeus bari pok deui nyarita. Mangga Nyai, wilujeng tuang, cek Bimus. Nuhun Bi. Nyeus gancang nampanan alas sanguna. Deker we dahar, bangun anu ponyonaker. Salila Nyeus dahar, Jang Rahmat meni kaketegan hatena, inggis kanyawan dirina aya di eta warung. Tapi Jang Rahmat oge panasaran, Nyeus teh arek ka mana jeung ti mana, bari jadi sorangan teu bareng jeung Nyi Ecin. Jang Rahmat ngarep-ngarep sugan be Bimus anu nanya lantaran panasaran. Jeung kabeneranana we deui Bimus teh bet panasaran, hayang nanya ka Nyeus. Arek ka mana jeung ti mana tujuan oge saha ngaran, dumeh ka jalma anyar pinanggih matak Bimus nanya kitu teh. Punten Nyai sateu acana, ieu teh bet panasaran. Dupi salira teh saha teh ya? Ti mana kawin? Sarta bade ka mana tujuan? Tanya Bimus bari neuteut. Nyeus bari ngahanca alasna, gancang harita ngajawab. Oh, wasta abdi mah pun euis Bi. Kawit ti lembur Cisaat. Ah bade ngabujeng ka hiji pasantren ieu teh. Pasantren Al Hikmah anu di pin ku hiji kiai anu jenenganana teh sahanya hilap deui. Nyeus tembok ngahulang bari kerung, nginget-nginget ngaran anu dimaksud. Oh, Nyeus, Nyai teh bade ngabujeng ka pasantren Al Hikmah anu disepuhan ku Mama Kyai Halimi, pasantren maksud Nyai teh pangintennya. Tah muhun eta Bi, geuning bibi uninga. Nyeus paromanana katempo hegar lantaran anu boga warung bangun anu nyaweun ka tempat anu dituju ku dirina. Nya tangtos terang atuh Nyai, pan eta mah pasantren ageung, tur tos caket ti dieu mah jarakna mung kahalangan ku kebon awi sareng 2 lembur deui, kitu manawi Nyai. Oh kitu nya Bi, ya alhamdulillah we atuh, berarti abi leres lumampah teh teu ngatog mah Nyai mah Bi. Nyeus katara beuki marah mae paromanana, laju ngahuap deui meakeun alas sanguna. Geus beak laku nginum. Nah, memang Nyai nembe ngawitan kitu ngabujeng ka eta pasantren. Aya kaperogian naon Nyai teh anu saleresna. Nanging pami bade tatamba mah tangtos ku Mama Kyai Halimi oge moal ditampi. Sok sanaos anjeunna leres tiasa. Nanging da saur anjeunna oge pasantren mah sanes kangge tempat praktek, tapi kangge tempat anu bade nimba ilmu keagamaan. Atuh soal ilmu kabatinan mah saurna nomor 2 eta mah khusus kangge nu kagungan bakat nembe di naonnya diluruskeun atanapi dilatih. Kitu manawi sakaterang bibi mah Nyai. Sanes Bi. Maksud abdi oge sanes kitu. Sanes bade tatamba. Nanging abdi mah mung hoyong pendak we. Margi keamanatan ti hiji sepuh anu kamari pendak di hiji tempat. Sareng bilih bibi ngaraos panasaran mah nya mangga ku abdi ayeuna cuang guarnya hiji lalakon anu karandapan ku diri abdi. Saacan aya kretek bade ngabujeng ka pasantren. Bibi oge tangtos ngaraos aneh ninggal abdi kayaan kieu awak gareuneuk baju sararawe. Sumuhun Nyai, bibi teh tita tadi oge ngaraos heran jeung panasaran. Kunaon salira bet kayaan kitu? Diperhatikeun teh lancingan sarawe, jaket kalotol. Sareng salira oge meuni gareuneuk jiga tapak ditonyok kitu Nyai. Muhun Bi, ayeuna ku abdi urang guarnya lalakonna ngeunaan sabab musababna kayaan abdi jantan kieu. Nyeus saterusna mah derak-derak we nyaritakeun pangalamanana mangsa dirina jeung Nyi Ecin duaan ngacurag ka Gunung Gede tempat cicingna Mbah Bel.
tug nepi ka patepungna sarta lumangsung tarung ngadu jiwa jeung Mbah Beron. Ngan hanjakal ku kalicikan lawan akhirna Nyi Ecin anu jadi korban. Tur saacana datang hiji lalaki kolot anu kungsi ka iluan mondok imahna waktu kapetingan di jalan. Ngan Yeis teu nyaho kana kajadian saterusna sabab kaburu ditetah indit kabur ku Ki Jeblak jeung kudu ngajug ka Pasantren Al-Hikmah. Gesan mere laporan ka Mama Kiai Halimi ngeunaan kajadian di Gunung Gede jeung Mbah Beron bakal datang ngayakeun kakacauan di Pasantren Al-Hikmah. Bi Mus ngabandungan kalayan daria karena setiap guaran jeung caritan Yeis bari sakapeung ngapirigidig miluris karena naon anu karandapan ku Nyi Ecin. Ngan waktu pangalaman Yeis jeung Nyi Ecin nalika ngabebenah kayan kahirupan rumah tanggana Nyi Mae Katut Jang Rahmat mah teu kungsi dicaritakeun ka Bi Mus sabab sifatna urusan pribadi anu teu bisa baturnya. Sedengkeun Jang Rahmat oge anu tita tadi memang panasaraneun jeung hayang nyaho kana jujutan jeung caritan Yeis. Harita terus ke Bandungan karena setiap guaran caritan Yeis di Barung jeung kaget. Tur teu lila kadenge Yeis mungkas guaran caritanana bari ditungtungan ku nyarita. Tah janten kitu Bi, jujutanana teh anu duka kumaha saterasna kayan di Gunung Gede ayeuna. Syukur-syukur oge mun ajal tah Mbah Beron teh ku Aki Jeblak bakal tingtrim pangenten kahirupan teh, cik Yeis bari neuteup ka Bi Mus. Bi Mus kadenge nembalan bari gogodeg. Beuh ambe ku tanteh kitu Nyai jujutanana, tapi Nyai untung we salamet jeung aduh eta meniku waranian teuing pangawakan awewe datang ka Gunung Gede teh kakeung teh kasieun. Tapi akhir-akhir ieu mah da unggal lembur teh tara kabejakeun deui aya bagong atawa buta. Satu tas aya anu ngagugurkeun teh ya nyaeta ku Mama Kiai Halimi ditindak. Jeung nya kitu geus loba jalma anu salah lengkah ngadon muja ka siluman nya berkat ku bantuan Mbah Beron anu horeng tipu daya wungkul. Da sabenerna mah gara-gara muja ka siluman laut kidul berkat bantuan Mbah Beron teh ngadon loba nu jadi gelo jeung maot gering heula nya ripuh terus arwahna dibawa ka nagara siluman. Mun nya teh Mbah Beron pae meureunaan moal loba deui jalma anu jadi korban jeung musyrik. Muhun mudah-mudahan we kitu Bi. Oh nya Bi, sabaraheun tilas tuang teh Bi, abdi bade neraskeun deui lumampah ieu hoyong enggal-enggal dugi ka tempat anu dituju, cek Yeis. Oh muhun mangga Nyai, sedayana teh mung 2.500 Nyai sareng gorengan hiji, tapi atuh nah habat enggal-enggalan teuing tos we di dieu heula ngendong di rompok bibi sawengi mah sebab geus sore ieu teh Nyai bisi kawengian di jalan. Wios abdi mah hoyong teras lumampah ieu teh hoyong enggal dugi kanu dituju. Oh nya ari kitu mah teh sawios Nyai, bibi mah ngan ukur tiasa ngadoakeun we mugi-mugi we Nyai salamet di perjalanan dugi ka tujuan Nyai. Amin nuhun Bi. Gancangna carita Yeis sanggeus mayar urut daharna harta terus bae ngaleos indit ninggalkeun warungna Bi Mus bari ngarer sakedeung kana tonggong Jang Rahmat anu harita nonggongan bae diukna. Tur sanggeus Yeis indit jauh ninggalkeun warungna Bi Mus, gancang Jang Rahmat oge indit ninggalkeun eta warung sanggeusna babayar kurut daharna. Jang Rahmat lempangna terus ngagedig hayang buru-buru nepi ka Gunung Gede. Sajeroning lumampah teh Jang Rahmat noroweco ngomong sorangan dina jero hatena. Aing mah asa teu percaya si Euis teh si Gunung Gede.
Sabab apanan mangkukna oge aya di lembur aing. Jeung lain ku waktu nungan sakedeung hayang ka Gunung Gede teh. Tapi butuh waktu sabaraha poe di jalan. Ngan cenah si Ecin pae ku Mbah Berot. Nya kitu atawa ngabohong. Aing jadi penasaran ya. Hayang ngabuktikeun kana caritaan si Euis. Anu cenah si Euis mah salamet lantaran dititah kabur ku hiji lalaki kolot ngaranna Ki Jeblak. Cek Jang Rahmat bari ketika kulonkeun. Sedengkeun Nyi Euis anu keur lumampah harita karek parat ngaliwatan kebon awi beras ka hiji pilemburan anu rada tiiseun lantaran harita teh memang wanci geus rada reup-reupan tereh burit nandakeun wanci beurang tereh kasilih ku wanci peuting. Nalika keur anteng-anteng lempang kitu Nyi Euis bet ningali hiji jalma lalaki ngora make sarung jeung make kampret sarta make kopeah turun ti imahna arek ka masjid salat magrib jiga nama. Tadi nama eta jalma teh ku Nyi Euis arek disampeurkeun bari rek ditanya. Ngan aneh eta jalma barang disampeurkeun jeung ngareret ka palebah Nyi Euis jiga nu sieun. Lir umpama nempo curi gue ujug-ujug luncat deui kana golodog bari ngagero ka pamajikanana. Sedengkeun ari sukuna sabelah ngadon ngait kana hadapan golodog. Atuh geus teu bisa di pondah deui eta jalma langsung ngageblug labuh ka handap kana buruan sarta ngagerung nahan ka nyeri. "Usi, buka panto, buka panto, buka panto." Cek eta lalaki ngorah. "Jeleng kulawit, bro. Aduh, Usi, tulungan akang labu ye, tulungan, tulungan." Eta lalaki ngorah teh jadi riweuh sorangan bari aduh-aduhan. Terus hudang lelaunan bujurna seueul balas diteuneut kana taneuh. Sedengkeun Nyi Euis tembong masih ngajanteng. Bari kerung halisna meh tepung sarta hayang seuri ongkoh waktu ningali kalakuan eta jalma. Kulutrak terila panto imah aya nu muka lol hiji awe ngora make mukana ngelol ti jero. Laju nanya ka salakina di barung jeung kaget. "Nanaonan ari Kang Emen atuh? Lain arek ka masjid. Nah ngadon labu." Ceuk Usih bari melong ka salakina. Sedengkeun salakina nu ngaran Emen waktu ningali panto imahna muka ngan gua jeleng we mahena luncat ka jero imah. Nyi Usih oge kot ka ngacungkal di lawang panto lantaran kateumbrak ku salakina anu walawah weuleuh jiga anu weureuh ku cubung. "Sia tah adol sia." Nyi Usih gancang cengkat bari nutupkeun panto imah. Untung teu paantal kulit oge nu mata kabatalkeun kana wudu. Nyi Usih gancang muru ka salakina anu harita geus diganti sampingna anu kotor diganti ku nu bersih. "Akang, kunaon ari akang?" Cek Nyi Usih panasaraneun keneh sabab salakina can ngajawab. "Oh, tadi teh akang ningali jelema rupana mirip jeung anu dirupakeun ku buta teh. Buta anu kumaha kiai di Islam teh. Akang teh sieun ngalaman deui budu ka wasarita." Jang Emeng ngajawab bari bibir gidigan ngusapan punuh. "Alah ari akang, maknya teuing akang." Nyi Usih kaget tapi penasaran. Terus nyerelekeun gordeng nempo keluar tina kaca. Tapi di luar teh geus aya sasaha. "Ari Usih kunaon bet nyerelekeun hordeng? Kudu tutupkeun deui, akang sieun yo. Bisi eta jurig buta teh ngadatangan ka urang." "Mana Kang? Geuning eueuh saha?" Cek Nyi Usih. "Geus indit meureunan Usih. Sok abur urang salat. Isukan beurang urang ka Mama Kiai Halimi. Urang laporkeun ka Mama Kiai. Yen penting ieu urang ningali awewe jelemaan buta hejo anu harita ku Mama Kiai di Islam teh gitu." Cek Jang Emen deui. Anu memang ginggiapeun keneh ku kajadian ti heula mangsa ngarandapan budug jeung ateul salembur teh. Nya karek kaingetan soal anu ngadadak gering budug jeung ateul teh. Teu kungsi sapoe dua poe langsung calager. Berkat bantuan ti Ratu Kidul ku cara mere panawar sacara gaib. Malah Nyi Usih katu Jang Emen oge
jadi korban harita teh. Nyi Usi satu ujuk menisukan ka pasantren gesan mere laporan ngeunaan naon rupa anu katempo kujang emen salakina anu tadi nama arek salat di masjid jadi tetulus antuk nama salat di imah we ngimaman pamajikanan. Sedengkeun Nyi Euis waktu ningali nu boga imah ngadon pahibut juga anu meunang karuas jeung kasieun ganjang Nyi Euis leumpang ninggalkeun eta patempatan bari gegerendengan. Aneh disamperkeun ku aing teh eta jalma bet ngadon lumpat waktu nempo aing teh bet jiga nu nempo jurig bae tapi keun wae dan nu sejen mah teu kitu ka aing teh iwal ti jalma anu bieu we bungkul anu kitu patut teh cik Nyi Euis bari kebat lumampah nyorang jalan kabeh kenca mapai jalan pilemburan anu kacangan ku cempor jeung listrik diunggal imah warga bareng jeung nyerelekna waktu anu terus lumaku reng seisa Mama Kyai Halimi geus babadamian. Mama Kyai Halimi terus ngumpulkeun deui santri-santrina anu geus dibadamian tadi beurang pikeun ngayakeun panalungtikan. Mama Kyai Halimi ka kuping anjeunna nuju cumarita. Oh matnya kabeh caricing we tingalikeun kayaan gurak-gerik eta lutung mangsa nangke datang tong ieu digerwahkeun omat. Mun mangga mama mangga cek para santri reang saur manuk. Mama Kyai Halimi unggut-unggutan dina batina bat ngarasa aya nu beda peuting eta mah lutung anu disebut-sebut teh bet yakin bakal aya datang lir umpama hiji pirasat bakal aya hiji kajadian anu ahing tapi ku Mama Kyai Halimi teu kungsi digeruhkeun ka sasaha disidem we dina emutan anjeunna nyalira. Tapi dina nalika Mama Kyai Halimi anteng ngalamun no atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng see wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.